Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pala wargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana manga urang lajengkeun deui acara dongeng Sunda. Tepungna tilu Jawara karya Yayat Ruhyat anu dipedarkeun ku Mang Cemong. Dina bagian anu ka-11 manga urang lajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Pala wargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana manga urang lajengkeun ieu dongeng Tepungna Tilu Jawara bagian anu ka-11. Wilujeng ngadangukeun. Sing sabar neng, ibu mah yakin eta satria baris datang deui nepungan. Ulah mangmang sok anggur mah geura kacai terus ngadoa. Cek indungna mapatahan. Mawar jung hudang terus nyuuh dina dada indungna. Ibu, nah hambet emut wae. Cenah bari ramisak. Inghak-inghakan karasa dadana tesumpek teuing kawas tadi. Papatah indungna karasa sumeresep bisa nenangkeun dirina. Jut mawar turun terus ka kamar mandi. Pala wargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana kacarioskeun di tempat lain di sisi basisir laut kidul dina luhureun batu karang anu gede. Si Tergos Hideung keur mapatkeun elmuna bari diuk sila kalayan awakna dibuligir teu make baju. Beungeutna eces teu make tergos, buukna anu panjang ngarumbay semetak-takna. Bulan anu keur purnama cahayana endah minuhan basisir. Dangdaunan pating borelak kasorot ku cahaya bulan. Lambak anu keur motah silih udag nembrag karang. Sakapeung parahu manglayang katinggal najan ukur lampuna. Di tengah sagara diulinkeun ku lambak. Si Tergos Hideung jut turun nyamperkeun basisir anu keusikna bodas ngeplak. Gek manehna diuk bari dua sukuna diancrubkeun kana cai laut. Panonna antep netep ka tengah sagara. Sajongjonan kabayang beungeut mawar wanoja anu anyar tepung. Hatena ngaguruh lil ibarat lambak anu motah. Sakapeung dina hatena aya niat hayang nepungan eta wanoja. Tapi manehna geus janji mun can bisa tepung ejeung anu jadi dulurna moal waka mikiran rumah tangga. Dina pikiranana terus ngabakutek beungeut mawar teu bisa ilang najan ukur sakedeung. Teu karasa poe beuki peuting lambak tambah motah angin laut ngagelebug nembag kana awakna rep manehna sare bari nyarande kana tangkal kalapa. Angin anu ngagelebug karasa mepende dirina anu keur kasmaran. Si Tergos Hideung tibra di ayun ambing ku gelebugna angin jeung motahna sora lambak. Pala wargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana kacarioskeun di tempat lain di leuweung garangan tempat para begal anu dipingpin ku Badar. Dina hiji peuting keur ngayakeun pesta. Cenah Badar rek ngadatangkeun si Tangkorak Hideung katut sileungeun baja pikeun ngaroga hala Ibrahim jeung anak pamajikanana. Reug ayeuna mah cek Badar ka anak buahna anu harita keur karumpul bari ngarinum arak. Baris modar anu ngaranna Ibrahim teh pokna pinuh ku kayakinan.
anak buahna peting cakakak ngadenge omongan ti pingpinanana kitu teh. Ari Badar ngan lujag lejek bari nyonyoo bedogna ti kajauhan kadenge sora anjing leuweung keur babaung koreak motah dibareng ku sora sasatoan leutik lainna. Dina hatena Badar ngarasa yakin Ibrahim moal bisa ngalawan kekuatan dua jawara si Tangkorak Kideung jeung si Leungeun Baja. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wae ayana. Cak dugi ka dieu dina carios tepungna 3 jawara bagian anu ka 11. Palawargi kaum dangu baraya Sunda mangga wilujeng ngantos dina bagian anu ka 12. Atur nuhun ka palawargi anu parantos manteng tetap setia di channel Sampurasun Dulur. Kalayan ngahaturkeun nuhun kana dukunganana ku cara like, comment, subscribe na. Atur nuhun wilujeng kantun permios.